Bismillah abdi ngawitan Allah anu sifat Rahman, rahmat salam kajungjunan Muhammad Rasul pilihan. Waktos Nabi diisrokeun, neraka ditinggalikeun, ninggal seueur pisan istri nu disiksa rupi-rupi. Ari anu kahijina nu digantung teh rambutna, bongan di alam dunyana teu bisa nutup auratna. Ari anu kaduana digantung sareng letahna, nganyerikeun salakina ku omong sareng ucapna. Ari anu katiluna diiket payudarana, bongan nyusu lain anakna teu saizin salakina. Ari anu kaopatna diikat dua sukuna, bongan kaluar imahna teu saizin salakina. Ari anu kalimana ngadahar awak manehna, bongan waktu baheulana di waktu alam dunyana, ngagelis awak manehna ditempo lain muhrimna. Sabab sok ngomongkeun batur, ngomong-ngomong ai batur. Ari anu kagenepna motongan awak manehna, tina gunting narakana anu kacida panasna. Karena dosa manehna masyhur di alam dunyana, terkenal ku jalma-jalma, bari jeung dipuja-puja. Ari anu katujuna diikat dua sukuna, sareng kadua leungeunna dugi ka ubun-ubunna. Terus dibelit oraina sareng ku kalajengkingna, eta kitu siksaana ka istri tara salatna, oge tara puasana, tara mandi jibahna, oge teu daek wuduna waktu di alam dunyana. Ari anu kadalapan beungeutna teh siga celeng, awakna siga keledai, eta
kitu siksana karena di alam dunia tika ngadu domba ku omongan jeung sikapna oge resep ngabohongna tina sadaya ucapna bari jeung teu dipikirna eta teh gede dosana kaduhung di akhiratna ari anu kasalapan beungeutna teh siga anjing tukang fitnah tukang ngambek kanu jadi salakina padahal eta dosana kacida pisan gedena maka urang sipaurna kana siksa pangerana ari anu kasapuluh beungeutna teh siga gogog seuneu asup kana bibirna kaluar tina duburna eta kitu siksana kanu sok ngungkit-ungkitna pamere ti salakina teu pisan ditarimana dengki sareng iri hate teu taat ka salakina eta kitu di dunyana maka urang sing sieuna